Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ku Allah Ta'ala dipaparinan ilmu kanabian jeung kapangkatan manah jeung kabeungharanana deui anu luar biasa nyaeta dugi ti masyrik teu ka magrib. Tapi anjeuna tara tanggah ka luhur ku sabab khusyuk jeung tara wadona tawadun atawa rendah dirina ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna teh tukang ngaluarkeun katuangan anu baragus anu sarae ka fakir miskin. Tapi anjeunna mah teu acan ngalaman wareg urati syair-syair acan. Aya nu mariksa ka anjeunna margina nanya, naon anjeun resep lapar? Jawabna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam nyaeta, bisi poho ka jalma anu lapar. Subhanallah. Ternyata pangkat Nabi yang luar biasa, mempunyai akhlak yang tinggi, merasa rendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harta, tahta dan wanita ada di genggamannya, akan tetapi rasa miskin, rasa fakir di depan Allah Subhanahu wa taala ini dikedepankan. Maka apalagi kita sebagai orang yang tidak mempunyai daya dan upaya, maka seyogianya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mendengar dari kisah Sulaiman saja yang sudah merajai baik negara jin maupun manusia, tetap saja hatinya merasa kurang di depan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kufur akan tetapi merasa rendah diri, karena yang kaya ialah Allah, yang gagah ialah Allah, yang hebat ialah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita yang singkat ini. Ambillah sedikit atau pelajaran, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.